sia menang teu kunyuk. Ya acan. Deuleu teu nu aing. Anjir. Sia eta geus menang kitu. Pan ieu keur di tataran ai sia. Ding, geus nataran ding. Aing acan euy. Sia mah belagug teu da eleh-eleh ku aing kudu kakara. Lain belagug-belagug oding nyameureun acan we. Acan menang liang nu pas. Pantun we ngajak ka aing ngurak. Ai kabegug hantu. Kos nu ek benang wae sia juga nu enya. Sia mah siriknya. Atuh da ieu mah geus di tangan cungur. Oh sok-sok we atuh alah heula. Heueuh karek polontong aya geus benang mah. Can ge encan benang. Deleukeun ya ku sia aya. Duh, Kunaon ding? Teu benang. hantu. Lepasnya sia mah. Ai ieu kunyuk. Mana? Teu benang anjing. Deuleu tanu aing kehet. Sia kunyuk. Iya. Cean. Belagug geus sia mah. Lain Kasana belagug, polontong kunyuk. Yo deuleu. Lain belagug. Yo nataran ku aing di papatahan ka sia. Tah, deuleu. Menang aing ngajang. Sia nanaonan popolontongan. Popolontongan anjing ai beunangan teu tah. Ieu ding kudu jeung paktana polontong ge sia teh. Heuh pan acan dal bieu lepas. Acan. Leutik kunyuk. Berarti kumaha? Ada aing menang ding. Sia daripada aing ka dieu. Naon saya nyabak? Nya heueuh atuh. Yo, Nyabak, bisi nyabak. bisa yang nyabak secan menang. Aduh, Ding, bantuan ding. Sia mah anjing teh. aya atuh turunan we turunan. Turunan kumaha? Kecak-kecak da moal jauh ieu belut nage di dinya. Sia anjing mah. Pan heueuh nah. Sia mah. Manya teuing belut waras Bantuan kangkutan. cek aing teh. Aing ka karage nataran meunang. Atukeun wae belut nage leutik. Sia leutik-leutik. Tangan sia tah. Tangan. Aing. Sia. Nah, teh kunyuk. Eta buru tangan. Iya. Tuh, teangan atuh ku sia. Sok buru. Yo, teangan ku sia. Naon sia? Teangan cungur, teangan ku sia anjing. Tangan tak kaleman ku sia tangan goblok. Teangan ku sia anjing. Teangan ku sia. Anjing. Tangan cek aing kaleman. Ding, nah bener ieu teh nya, Mbak. Ya heueuh atuh ek teu bener kumaha. Cing, betah gitu euy. Lah betah-betah keur sebenarnya mah itu betasna ka wae ge. Kita teh nyusul sorangan, nyangu, gegero, Kagak diajar mandiri. nyusul baju, anjir. Moal bisa kitu sia nyeusuh. Aing pan borangan kan saya kudu diantar aku mah. Pan aya si Ucup teh. Najis nya kudu aing kudu nganter siksa ka cai teh idang. Ripuh cai ge sia mah ka kota teh. Mana gitu? Sia. Aing nama-nama bilang lagi di lapisannya. Tapi sia mah da heueuh sia mah kerek ka kota ge. Da supir lagi bapak sia. Sia mah teu kudu mayar. Ya anggur wah aing mayar da bapak aing setoran atuh sia. Nah setoran sabaraha gitu. Setoran ah. Oh, atuh buat nyawa teuing da eta mah ka Delika Trans. Lah da waras diselapkeun kunyuk. Diselapkeun naon? Sia. Hiji Mah mah anggur wah aing mayar kehet. heueuh nya hadenya dinyelap meureun Waras. mah. Si Isa mah meureun teu kudu mayar ka bapana ge. Cungur sero we aing mayar lah. Sal, eta narik kita sok ka mana wae. Coba mobil lagi waru teuing coba aya dua lin. Nya ini teh mah kan mana wae bebas ucuk. Mesti pariwisata ek naon we ge diangkut, sing sia ek ka Inggris ge dibawa ya. Oh, jadi rekaman wae diangkut Sal. Heeh, tinggal kontak we ka Delika Trans. Oke aing di kontak ke bisi aing boga borongan isukan. Tuh datang mobilna. Bener itu nya baca. Butuh mobil mau ding cek aing bener lantai dulu. Aduh, ucuk sama bok deui ke. Sama teu mobil AC sebutak. Tenang atuh teh. Moal aya mah aman teh mah. Timuk kunyuk. Dua kebet mah. Goblok Repok sia. kabeh deh lah. Iya Sal, Urit. Iya Pak Ding. Sebenarnya mah. Tadi ya kunyuk naik ke mana tuh? Dapat aing ka karaeun kunyuk naik mobil kieu mah. Aduh, ding, demi nyaman ki mobil teh nya. Oh, aing teh nyaman kumaha Delika Trans. Aduh anjing. Ini nyaman ki euy. Aing sare ge tibra ieu. Aduh sigana mah. Ini madap kieu pokona mah ding. Tapi teh Naon sia? buka kerasa geus ya. Nak resek teh cek aing mawa-mawa sia mah teh. Ribu teu kuat aduh. Teu kaopoe na mobil sia ih. Bang, reun lah bang. Aduh, ribu ya. Nah, ya naon ucup?
Ripu tuh kuat Bang Lir, aduh. Lir dia itu kuat. Nalir kumaha kunyuk. Lir yang utak kunyuk. Utak keluar. Tuh. Siang atuh cuk. Lir. Siang mana kumaha. Aduh, pencet dia. Jadi atuh goblok. Kumaha atuh ieu kakarana pingin ge. Seribu. Kumaha sia cuk. Aduh, Ripu Bang teu kuat. Ripu. Sia ai beungeut ngomong preman kayak sia. Sakitu wae utas sia kakara ge 10 meter. Kan aing kekarang naik mobil mah, Bang. Kumaha tuh kan? Aing ke bawa Bang. Kira balik di aing mah. Mah aing bisa utang 80 kali di jalan ieu mah. Ripu. Nah kumaha sia udik pisan kan? Wah, geus jeung we jeung ari dit aing mah geus teu ka dieu we. Cewek aing menangan ojek balik mah. Naiknya apa sia mah? Nah, aing mah teu sanggup Ripu anjing mereka gede rongsok aing mah di lembur lah. Bae aing bebenangan saeutik ge Nah apa? bener cuk mah tulus. Moal jeung wae lah aing lieur teu kuat. Parah sia Suhad mah. Dasar orang udik. Lain orang udik kunyuk. Daek lieur mah teu kasda ku sia kunyuk ku aing ka sana ge. Anjing Ripu. Jeung wae jeung tila. Ah, ayo si goblok kunyuknya. Kumaha? Kumaha tuh yuk? Siap lagi tinggalkan we. Iya betul. Menang tuh. Hah? Menang tuh. Acan udah ngebur jalan sama aja. Lagi sana. Saya ke mana? Ka dieu nya tangurak ulah ninggalkeun aing sieun. Astagfirullah ninggalkeun kumaha? Sok we tuh. Tungguan. Heeh. Si aku aing tinggalkeun sa. Anjing. Aya anu. Ih, nyorang. Oding. Ding. Nyorang ding. Oding. Aisyah kalah ninggalkeun aing Oding. Oding. Aisyah kumaha keun? Balik buri. Ih, Aisyah Oding. Hah, aing geus teh. Oding. Oding tuan. Oding. Aing kalah ninggalkeun. Oh, sesuatu. Sia mah sieuna ditinggalkeun kunyuk. Iya balik. Aduh, anjing, nanaon sia kunyuk. Cor. Asal menta aing. Cicingna meuli ka dayang mah. Pernah kasih duit kunyuk. Sulametan pisan. Anjing sih kan ngunah gitu sah. Enggak tuh. Sah hiji jeung aing tah, jeung hiji jeung aing deui tah. Embung. Teh kunyuk. Sia keur ngeunah ada nyungur wae sia mah. Nah, sia dibobok eta mah tong dibawa kunyuk geuleuh. 5 menit. Geuleuh tadi 5 menit ge kunyuk eta geus teu handap bisa kumanan. Da kumaha sia mah? Bro gitu. Heeh, goblok geuleuh ih, nanaon sia mah? Keur ngeunah cuknya ah. Geuleuh kunyuk eta ih, ku lerekeun geuleuh. Nah, sia mah kumaha? Keur ngeunah naik mah. Geuleuh kunyuk. Nah kitu kunaon ge? Ih, geus murah mah bisa kumanan kunyuk. Iya ada nyungur wae tuh dah. Ih, nah kumaha kunyuk pandau geuleuh sia mah. Ih, saya botrok kunyuk. Kan 5 menit kan? 5 menit. Ih, Heueuh ngeunah asa bener aing mah. kokoro na sia. Nah kokor pas 5 menit Iya, kunyuk. lebok sendal aing tah. Nah, sia mah goblok kalau memer sendal ka aing goblok. Tamana eta 5 menit kunyuk. Wajib siang cek kotor. Moal aman kunyuk 5 menit. Sia burung.